Bayar langsung. Bayar langsung. Njung sorangan. Ayo. Wis tamak sendal udah dibuka ya. Tamak sendal. Ya Bang Boy. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jangan kompak kenapa? Daun salam, daun sereh, nu ngajawab salam karek saware. Mak awi sisi leuweung dicaboran ku cai. Bisi tadi keur maleuweung nyobian sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Aduh, akhirnya. Pahit. Coba sorangan. Atuh dah, poho deui pidatona. Pidatona ieu. Bejaan Bu. Poho deui, tadi mangis apal kan ada poho deui. Contohnya lah. Iya ujang. Apaan batur mah bade pidato teh diajar heula. Ujang tuh diajar. Tadi mangis apal Pak. Aduh, datang ke dia kan loba jalma jadi poho. Pak ujang mah leutik keneh. Is, jangan panggil aku anak kecil Paman. Tadi mah apal. Sok diajar tadi kumaha. Contohnya lah. Astagfirullahaladzim ngerakeun qol. Ye kieu jang ye. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu sabaraha bulan ieu? Cicing ulah sok mawa-mawa kana beuteung. Kalem we. Sok tuh buru contohan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tarik. Nah jadi tempat torek isi. Lebat dinding si budak jadi torek ya di sarua. Astagfirullahaladzim mau dirasanya budak. Sok diajar pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, Terus atur nuhun. lain gitu. Ibu-ibu tukang lebu, Bu, bapak-bapak tukang kalapa, Pak, pribados ek dagang bandros gitu. Ros. Sok dulu. Oh ada ya. Ai tadi cenah hayang pidato aya masih kena kitu geuningan Tadi mah semangat tadi itu mah sorangan ke keluhan di WC ge wani. Aya ayeuna Akhirnya mah Didi mah loba jalma ngadek-dek. heukeun bae da budak leutik sarua jeung maneh. Jangan panggil aku anak kecil Paman. Aing Yo, ulah sok ngira-ngira kolok, aya sakira-kira teu bisa teu sanggup. Ulah hayang ngiluan ujang. Tadi mah alus ketang. Asa gede wawanen tadi nama pan. Kudu gede wawanen tapi jeung elmuna. Tuh seueur Pak Ustad tuh. Sok belajar heula ke Pak Ustad. Lain jol-jol ayeuna mah hayang pidato diajar hanteu.
bisa di mana tuh aya Pak Ustad sok belajar heula. Wis mati contohan lah. Astagfirullahaladzim, atuh minta contoh mah ka Pak Ustad lain ka urang. Contohnya lah cepat bisa ente Saha? siapa? Bapak mah kerletik baheula juara hiji jang 100 urang jalmana kan anu 89 baralik tinggal bapak saurang. Gitu. Nyawa yang lieur boga abah teh. Oh ada orang mau ge sarua lieur nu maneh kitu. Kumaha teh ieu ya? Heuh, sok diajar pidato. Ya urang teh sarua era atuh. Sok buru lain rumah elenge kitu. Halo. Tah